Yeuh mararaneh percaya teu ayeuna teh geus akhir zaman, sagala ge serba online kabeh oge euy. Contohna ieu we, tah ieu keur ngieun gulungan aci pesenan tatangga, kumaha henteu rek disebut akhir zaman coba. Ayeuna mah barang lebok oge sarba dianterkeun nepi ka hareup imahna ampun. Kumaha ceuk mararaneh geus asup can kategori akhir zaman ayeuna teh euy. Kedeung heula urang ngalanjutkeun nyieun ieu heula nya. Tah ieu teh lamun di maraneh teh ngaranna dahareun teh naon sih? Lamun di urang mah cilung disebutna teh. Aci digulung artina teh meureun kitu meureun nya. Tah langsung we asupkeun kana bumbuna, bumbuna ge khusus cilung. Tah teu karasa geus beres pesananna oge tinggal dianterkeun ka jelemanana. Hayu suang anterkeun ayeuna mah buru bisi teu kuateun hayang ngadahar cilung. Tah ieu teh geus nepi, teu jauh imahna ge deukeut, tinggal dipencet belna ting nong ting nong. Tah kaluar ieu budakna. Yeuh jang pesananna nak, hatur nuhun.